Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kapaksa harita Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra mondok di imahna Ki Jalumpit. Sabab geus kagok asong da puguh kitu kasanggupan Ki Jalumpit. Waktu terus lumaku marangan insan anu magelaran di alam pawenangan. Geus 2 poe Sirawing numpi diri di jero guha legok panamping. Saraswati nu ngadagoan di imah teu wudu jadi salempang hatena. Sabab satadi nama ngarepkeun dina poe eta Sirawing anu jadi salakina aya datang dina kaayaan pulih kakuatanana. Dina waktu anu nyalse Saraswati ngebrehkeun rasa kasalempanganana kanu jadi anak jeung minantuna. Geus 2 poe jeung ayeuna ya, Bapa hidup masih kene tacan aya datang. Bet jadi salempang ibu mah. Jaka Sinangling netep antep ka Saraswati anu jadi indungna.
Telila terus kedal deui lisan. Henteu kedah salempang Bu, apan saur ama oge tos nyaurkeun. Di mana tos pulih deui kakuatan atanapi tos leres-leres pulih deui saperti bihari tangtos ama sumping deui ka dieu. Ngan tetepe dari tenang-tenang oge lantaran Bapak hidup dina kaayaan keur nyandagan tatu di jero hate jeung pikiran teh henteu bisa tenang anaki. Tangtos ari kitu teh mah Bu, namung ibu henteu kedah alit manah Bu. Sawios enjing abdi ngalongok ama ka guha legok panamping. Da moal dilepatkeun panginten Bu, ari ngalongok mah. Kan bae ibu anaki, ulah hidup. Kek, ayo diperhatikan ku ibu teh. Bet siga resep kanu asem-asemnya, sing sarupaning bumbuahan. Saraswati ngareret ka Ayu Manganti nyalenggorkeun obrolan kana masalah anu sejen. Ayu Manganti imut bari terus ngawalon. Duka atuh, ieu teh asa sareba sareng hoyong bubuhan bae, Bu. Ibu ngarti, hidup mun kitu mah keur nyiram ayu. Ngandung ngarti, hidup duaan bakal jadi indung jeung bapa. Dipercaya bakal boga turunan. Baca, pikeun diri hidup duaan. Katingali Paroman Jaka Sinangling hegar marah mai, nandakeun hatena anu suka ejeng bunga, malah terus kedal di lisan. Oh, bagja teu nemenan atuh ari kitu mah Ayu. Engkang bakal jadi bapa memangku anak, ibu bakal janten enin pangintennya. Saraswati imut, kanyataan anu bakal lumaku memang bakal kasorang, di mana geus boga minantu tangtu bakal boga incu. Kenyataan anu memang pasti bakal kasorang anaki. Yen ibu bakal jadi nini. Tah, di mana hidup duaan geus jadi indung jeung bapa mahnya. Tangtu tanggung jawab teh bakal leuwih nambahan deui, malah leuwih berat. Sabab kangaranan indung jeung bapa mah lain baik kudu bisa ngasuh, aja ngagedekeun nu jadi anak. Tapi anu teu kurang pentingna teh nyeta ngati ngabingbing ngipukan nyaah kanu jadi anak. Kangaranan kanyaah lain ngan ukur kumang rupa pakaian, dahareun jeung harta banda. Tapi makalan anu jadi anak teh ku kadeudeuk jeung kaasih anu bisa ngawangun anak sangkan jadi jalma anu soleh, anu sabar, anu tabah, anu tawakal, anu percaya kana pangawasa pangersana anu maha kawasa. Sabab dibekalan ku harta banda mah kasep senajan sakumaha lobana oge nya kena ku bea. Tapi dibekalan ku anu disebutkeun bieu mah sapanjang turunan bakal terus natrat dina lamaran kahirupan. Saraswati jadi terus merek nasehat mapatahan ka anak ejeng minantuna anu bakal jadi indung ejeng bapa mangsa Ayu Manganti dipercaya boga turunan ku anu maha kawasa. Jaka Sinangling ungut-ungutan tanda merhatikeun kana nasehat tinu jadi indungna. Ngaturkeun nuhun Bu kana nasehat ibu anu tangtos eta nasehat teh moal disimpen di handap-handap namung dicatet dina ati sanubari. Muga be abdi duaan baris mampu ngawujudkeun naon rupi anu nembe disaurkeun ku ibu. Jelas kudu anaki, kudu bisa diwujudkeun. Sabab kebagjaan dina rumah tangga henteu bisa diukur ku sapeda loba harta bandana atawa raja kayana. Sabab ceuk ibu oge, kangaranan harta banda mah senajan sakumaha lobana oge tetep kena ku beak. Henteu kurang-kurang jalma anu loba raja kayana tapi hirupna ngarasan teu bakca. Naon sababna? Sabab miskin jiwana. Tah, urang mah ulah nepikeun ka kitu anaki. Komo hidup mah ayu, karasa ku ibu. Pangorbanan hiji indung teh memang lain saeutik-saeutik. Ngan bakca keur urang salaku kaum ibu anaki. Sabab dipercaya ku nu maha kawasa pikeun ngarunaikeun turunan ka ieu alam pamenangan. Sanajan lalaki nu boga bini kangaranan anu ngandung mah tetep kudu indung. Ngandung 8 bulan teh gede pisan pangorbananana. Engke geraknya ku hidup bisa karasa. Ku urang kudu ditarimakeun kalawan rasa syukur anaki. Sabab eta kudrat iradat nu maha kawasa. Kitu kuduna keur awewe jadi indung, keur lalaki jadi bapa anaki. Ayu Manganti beuki sugema hatena. Tambah hormat ka Saraswati,
Sabab bisa karasa dina sikep ejeng carita anana geus teu nganggap anu sejen lir upama ka anak pituin. Nampi nuhun kana sagala rupi piwejangna, Bu. Abdi sajangestukeun naon anu lembe disaurkeun ku ibu. Kanggo abdi temen wekal mangsana diri abdi nyorang laku kahirupan salaku anu jadi indung, Bu. Saraswati ngabagikeun paneuteup-na ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Teu lila terus nyarita deui. Tah, syukur ari kitu mah. Bapa hidup oke tangtu bungahan. Di mana engke mun ka dieu nya. Sarta di bejaan bakal boga incu. Tah, isuk pageto mah nu ngalango ka gua panamping. Ulah hidup anaking ngan bae ibunya nu ka ditu mah. Muhun nya teu langkung atuh Bu. Namun bawi raos emutan, ibu ulah salempang teuing nya ku kaayaan ama. Da moal samata-mata ama nangtukeun sikep saperti kitu, Bu. Upami henteu acan ka ukur segala rupina. Kitu sanggem abdi mah, Bu. Saraswati narik napas panjang. Memang bener naon anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling. Si Rawing anu jadi salakina beuki tambah kolot tetela, beuki tambah seukeut elmu ejeng kawaspadaanana. Eta kaayaan bisa kaimetan ku Saraswati salaku anu jadi pamajikan. Anu salila ieu satia ngabarengan. Memang bener ceritaan hidup anaking. Ngan ibu salaku jalma biasa. Tangtu be teu bisa lepas dina rasa karisi ejeng kemelang. Sabab antara bapak hidup jeung ibu lir upama dua jiwa anu geus ngahiji teu beda ti gula jeung amisna anaking. Loba deui obrolan anu sejena. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun di tempat sejen, Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra nu aya di tempatna Ki Jalumpit. Geus teu sabar sigana teh, sabab geus dua peuting maranehna aya di dinya. Ngandung harti Ki Jalumpit pasti geus meunang wewengan. Sanggeus nanyalse eueuh semah anu datang. Mbah Camati Sakti anu memang geus teu sabar, harita ngadongsok deui bae kanu jadi adina. Geus dua poting yo, Jalumpit, dewek aya di dieu euy. Luyu jeung janji sarta kasanggupan ilaingnya. Menta waktu dua poting keur mikir sarta nembus kaayaan Sangyang Lobantea-nya. Tah, ayeuna kumaha geus aya wewengan. Dewek geus teu sabar yo, sok gancang bejakeun Jalumpit. Tenang atuh Kang. Da moal burung dibejakeun ku kula oge. Kudu sabar jeung kula mah Kang. Wah, sabar-sabar terus-terusan mah ripuh atuh euy. Ari kudu ngadowan ti laing mahnya. Cik, kumaha wewengan teh euy? Tah kieu ye Kang. Jadi pikeun ngungkulan kakuatan Sangyang Roban supaya henteu jadi gangguan saperti anu enggeus nyaeta kudu diungkulan ku anu aya hubunganana jeung si Rawing atawa si Topeng Mayit. Sabab eta dua jalma
boga kamampuhan anu leuwih punjul tibatan Sang Hyang Roban kitu ta lamun hayang lancar pamaksudan mah Kang. Buka Suara Karawang 103,2 FM. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra silih teuteup. Kadenge Mbah Camati Sakti nyarita deui, beungeutna jadi beureum bangun anu kurang panuju, ngadenge caritaan anu saperti kitu ti Ki Jalumpit anu jadi adina. Wah, jadi liur ieu mah yeuh kadawekna oge Jalumpit. Kudu aya hubunganana jeung si Rawing katur si Topeng Mayit. Atuh lamun kitu mah liur deui bae, oi. Geus dijelaskeun ku dewek eta dua jalma teh keur pada tatu di jero. Ayeuna mah kieu we yeuh geus nya. Ilaing kudu milu jeung dewek ngabatulan atawa ngabarengan mangsa dewek ngalakukeun tindakan ngalaksanakeun pamaksudan oi. Ngungkulan Sang Hyang Roban mah bagian ilaing. Kumaha mun kitu, Sutra? Mbah Camati Sakti ngareret ka anu jadi muridna. Anu direret dina waktu harita ungeuk terus ngajawab. Tah bener, mending keneh kitu we Ki Guru. Piraku we Ki Jalumpit teu mampu ngungkulan Sang Hyang Roban anu bakal ngabantu ka kulawargana si Rawing. Da meureunan geus bisa kaukur kumaha cara ngungkulanana. Kula apan geus dibejakeun. Kudu aya syaratna nu patalina jeung si Rawing atawa si Topeng Mayit. Oh, lihat deui dolo, lamun kudu kikituan mah. Ayeuna mah leuwih hade kitu Jalumpitnya. Ilaing milu idit jeung dewek ngabatulan, ngabarengan deweknya. Ilaing bagian ngungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban bisi manehna ngabela atawa ngabantu nulungan ka kulawargana si Rawing. Pokona mah daek teu daek kudu nurutnya. Lamun teu nurut nganu hati ilaing, eueuh belana kanu jadi lanceuk euy. Mbah Camati Sakti jadi maksa kaki Jalumpit sangkan milu ngabaturan manehna anu geus teu sabar hayang geura ngalakukeun tindakan dina poe eta keneh. Aji Sutra nyarita deui ngarojong caritaan anu jadi guruna. Ki Jalumpit mending keneh nurut lah kana caritaan guru kuring. Ku cara kitu Ki Jalumpit bener-bener ngabantu sapinuhna. Sabab lamun mikiran heula ejeung kaayaan si Rawing atawa si Topeng Mayit mah mundur deui atuh waktuna jeung atah deui meureunan urusanana. Kitu tah Ki Jalumpit. Ki Jalumpit dina waktu harita ngabagikeun paneuteup ka Mbah Camati Sakti jeung ka Aji Sutra. Narik napas panjang bari jeung gogodeg terus nyarita deui. Nyaan henteu beunang di bejaan lamun kitu mah ongko hayang hasil pamaksudan tapi kalakah kieu kunaon bet jadi kula kudu milu. Mbah Camati Sakti muncereng kaki Jalumpit terus nyarita deui. Pokona mah ti dewek kitu we Jalumpitnya. Lamun memang ilaing bakal bela kanu jadi lanceuk, geus montong loba deui carita jeung alasannya. Poe ieu keneh milu irit jeung dewek. Cek dewek oge pikeun ngungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban eta bagian si laing euy. Urusan dewek jeung si Sutra mah nyata numpur ludeskeun kulawargana si Rawing ka hati. Mbah Camati Sakti keukeuh maksakeun karep ejeung kahayangna kanu jadi adina. Lantaran terus dipaksa dikeukeuhan henteu meunang embung,
Akhirna kapaksa Ki Jalumpit kudu nurut kana pangajakna Mbah Camati Sakti. Sabab manehna oge geus kawilang apal kana adat nu jadi lanceukna. Lamun teh ama dirina henteu nurut kana pangajakna, bisa bae Mbah Camati Sakti ngalakukeun tindakan nekad ka dirina, kawilang tindakan anu didasaran ku amarah lantaran dianggapna Ki Jalumpit embung nulungan ngabantu kanu jadi lanceukna. Ningali Ki Jalumpit masih keneh ngahuleng siga anu keur mikir. Mbah Camati Sakti jadi teu sabar, kadenge harita nyarita deui. Kumaha Jalumpit? Iraing rek milu moal ieu teh. Lamun keukeuh embung milu, embung ngabantu ka dewek. Terus terang, dewek bakal ngamuk ieu. Iraing geus apal berenang kana adat deweknya. Ki Jalumpit dina waktu harita netep ka Mbah Camati Sakti terus ngomong lalaunan. Tenang, sabar Kang, ulah ngagugu nafsu nya ari kekeh teuing mah kudu kitu taya bayana kula milu ka akang mudah-mudahan sing hasil pamaksudan. Jelas kudu hasil tala. Nu matak ilaing kudu ngatrukeun sakabeh kamampuhannya pikeun bungkulan kakuatan si Sang Hyang Roban. Dewek teh nyaho naon-naonnya. Anu penting kudu bisa ngalaksanakeun pamaksudan dewek euy. Kangaranan dipaksa terus-terusan, memang geus eueuh deui pilihan anu sejen pikeun Mbah Jalumpit. Kajaba ti kudu init bareng jeung Mbah Camati Sakti oge jeung Aji Sutra. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Wanci peuting sumanding, ayu manganti dina waktu harita geus sare, bisa kamaklum ku Saraswati jeung Jaka Sinangling. Puguh kandungan keur aya eusian, teu aneh lamun wanci can peuting-peuting teuing oge geus sare tibra. Saraswati anu harita keur cumarita. Kangaranan kandungan geus aya eusian mah. Hidup kudu ngamaklum angling. Ayu tangtuna oge moal kawasasari. Poh dina barang gawe. Kitu deui dina obrol-obrol. Nu matak wayah kieu oge nya geus sare tibra. Leres ku abdi oge kamaklum Bu. Keun ku soal ayu Bu. Mung upami abdi merhatikeun kaayaan ibu, katingalina teh tetep ibu mah henteu tenang. Nya rek teh tenang kumaha ari hidup. Da teh jeung pikiran ibu tetep ibu teh inget ka Bapa hidup anu ayeuna keur numpi diri kalawan dina kaayaan teu sehat. Lainna naon ibu mah kasep. Ibu teh ngarasa salempang bisi aya naon-naon anu tumibak ka Bapa hidup. Meureunna taya nu nganyahoankeun nya. Apanan di ditu teh taya nu ngabaturan. Ku abdi tiasa kamaphum Bu. Upami ibu kagungan emutan sapertos kitu. Dalah sok sanaos abdi oge Bu sami. Nyabuga be atuh ulah aya nanaonnya Bu nya. Enjing tetep rek ngabujeng ka guah legok panamping ibu teh. Nya, pasti jadi ibu kaditu kasep. Ngarah reug-reug jeung tenang kana hatena. Ari ku ibu geus dilongok mah. Kumaha kaayaan Bapa hidup dina waktu ayeuna? Nya mudah-mudahan mah bisa balik bareng jeung ibu. Nya tinang tos langkung sae Bu. Upami kitu mah pan eta pisan anu dipiharep ku urang sadayana. Da upami tiasa mah heug ama tos pulih deui sapertos bihari. Si topeng mayit teh kuduna mah sadar
henteu neruskeun deui lumakuna tarung. Sabab teu aya untungna cek abdi mah, Bu. Memang cek anggapan urang mah kitu Kasep. Tapi ari topeng mayit mah tang tupe beda pamadeganana Kasep. Sabab keur manehna mah hayang aya dina kapastian yen dirina anu paling hebat, anu paling jago di dunia kejawaraan. Tah eta sikep sareng pamadegan anu lepat, Bu. Si topeng mayit teu sadar yen anu jago sareng panggagahna mah anu kagungan dunya sareng pangeusina. Atuh ama deui kedahna mah tos be henteu kedah ngalayanan karep jeung kahayang si topeng mayit. Teu bisa kitu anaking. Sabab sanajan Bapak hidup henteu narima kana panantang si topeng mayit, tetep Bapak hidup teh dianggap panghalang. Sabab si topeng mayit hayang ngaontal cita-citana tanpa bari aya panghalang. Sedangkan pikeun ngaontal cita-citana geus jelas kabandungan ku urangnya. Dina tinakanana apanan anu jadi korban mah rakyat anu teu boga dosa. Kangaranan tinakan anu seperti kitu anaki. Tang tupe Bapak hidup oge teu bisa ngantepkeun kana eta kaayaan. Sabab Bapak hidup boga sikap jeung pamadegan, boga ilmu kaya hartina. Lamun teu diamalkeun keur kepentingan sesama hirupna kitu tah anaki. Memang leres diemut kadinya mah, Bu. Namun ku ayana ieu pacengkadan akhirna mah kula warga oge pan janten kababawa. Kitu resikona anaki. Kangaranan merangan kadoliman dina ieu kahirupan. Dalah ari hate mah ibu oge sarua. Kahirupan teh hayang tenang jeung tentrem. Untuk kudu make aya kaributan jeung papaseaan. Tapi nya kitu anaki, mungguh dina ieu kahirupan henteu oleh aya bae cocoba jeung ujian mah Kasep. Sanggem abdi mah ibu kaetang tabah, Bu, dina majunan sagala rupi ujian. Sedangkeun sasarangan jeung ama teh sanes 1 tahun 2 tahun. Malih nguping guaran ti ibu mah keur jaman dalagasan kene tos weureuseuh beuh ku pengalaman anu pahit. Memang bener anaki, ngan keur ibu memang bagja. Sabab anu jadi salaki henteu pinah pilempangan. Padahal Bapak hidup lamun hayang nyorang kesenangan hirup mahnya ku bakal ilmu anu kacangking ku dirina moal make kudu susah-susah. Kangaranan geus dipikawano ku jago-jago anu makalangan di dunia kejawaraan. Tapi Bapak hidup tetep kukuh teguhnya henteu ingkar tina tata laku kahirupan anu saestu. Eta anu jadi kabagjaan keur diri ibu mah anaki. Jaka sinangling ungut-ungutan dalah sanajan manehna oge memang sarua. Bapana anu katalah sirawing memang mangrupa jalma anu pribadina hese neangan babandinganana. Akhirna Saraswati tunduhun oge terus ngagoloyoh asup ka jero kamarna. Tinggal Jaka sinangling anu cunggelik sorangan, duka teuing kunaon bet eueuh pitunuheun. Di luareun imah, di antara beleg-begna peuting di lebah tempat anu poe, di tempat anu rada anggang. Tilu jirim keur ngawaskeun ka lebah imahna Sirawing. Eta tilu jalma teh tayalian ti Mbah Camati Sakti, Aji Sutra jeung Ki Jalumpit. Mbah Camati Sakti anu harita cumarita, Ilaing Sutra, oge maneh Jalumpit tetep cicing di dieu nya. Dewek aya narik ngintip heula ka jero imah ieu. Kumaha kaayaan Sirawingnya? Lamun memang hirup keneh, kakara urang ngalakukeun tindakan. Jadi lebah dia ye, urang kudu memang hati-hati jeung asa kitungan. Kahati Sutra. Aji Sutra ungeuk bari ngajawab, "Harti Ki Guru, memang kudu kitu kuduna Ki Guru, supaya pamaksudan urang aya dina kalancaran." Tah kitu Jalumpit. Dewek krek ningali heula ye nya kaayaan di jero imah. Mbah Camati Sakti dina waktu harita ngalengkahkeun sukuna. Bubuhan jago kolot anu geus asak pangartina. Lengkah-lengkah sukuna bener-bener henteu nimbulkeun sora
estu henteu katangkep ku panca indra atawa ku kaseketan pangdengena Jaka Sinangling anu masih keneh cunggelik can sare di tengah imah. Kateyep. Juringkang. Kateyep. Akhirna Mbah Camati Sakti aya digigireun imah Sirawing. Tina sela-sela bilik anu nembus ka jero kamar ejeng ka tengah imah, ku Mbah Camati Sakti kaintip, tetela Sirawing eueuh di jero imah. Nu aya ukur Jaka Sinangling anu masih keneh can sare, katingali siga anu keur ngalamun. Geus karuhan kitu mah Mbah Camati Sakti terus init deui balik ke tempat anu tadi. Datang ke tempat na anu tadi langsung nyarita kaki Jalumpit. Wah, nyaan kesempatan anu hadiah Jalumpit. Ku dewek diyakinkan teuing aya di mana euy. Nu jelas Sirawing keleuweuh di jero imahnya. Jadi penting ayeuna aya kesempatan anu hade pikeun ngalakukeun tindakan. Cek kirain kumaha kira-kirana Jalumpit. Ki Jalumpit dina waktu harita tembong ngahuleng sakedeung, meremkeun panona siga anu keur meleng, telila terus nyarita. Memang Sirawing eueuh di imah manehna, aya di hiji tempat anu nyingkur, tapi sok sanajan bari jeung kitu urang henteu bisa kitu bae ngalakukeun tindakan, Kang. Wah, rek iraha ngalakukeun tindakan nana nurutkeun ka maneh mah Jalumpit. Geus puguh di jero imah teh eueuh Sirawing. Beda Sangyang Roban teh apan bagian ilaing eta mah nya anu pikeun ngungkulanana nya. Tutup ku ilaing kakuatanana supaya Sangyang Roban henteu ngabantu atawa nulungan ka kulawargana Sirawing. Aji Sutra dina waktu harita ngarojong kana caritaan Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Benar Ki, kekuatan si Sangyang Roban mah tutup lah ku kekuatan ilmu Ki Jalumpit. Kuring geus teu sabar ye, hayang penting ieu kenehnya numpur ludaskeun kulawargana Sirawing. Meumpeng kesempatan anu hade ye. Ki Jalumpit ngabagikeun paneutupna ka Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Telila terus nyarita deui. Wah, ieu mah ku teu beunang di bejaan taeun teh. Ceuk kula oge ulah waka ayeuna bisi gagal karep jeung pamaksudan. Kumaha ari lain Jalumpit? Lain ngarojong kana maksud dewek, tapi bet kala ngahalangan kana pamaksudan. Teu beres pisan ieu mah. Lain ngahalangan, Kang. Ngan ceuk kula oge henteu hade mangsana penting ieu mah kudu tarapti, Kang. Wah,
Menges mentong labang ngomong. Ayeuna dewek kajeng si Aji Sutra rek ngalaksanakeun pamaksudan. Ilaing gunakeun ilmu aja kekuatan pika nutup si Sangyang Robannya supaya ulah ngabantu kulawarga si Rawing. Hayu Sutra irit euy. Mane bagian marenan jalma anu geus dirubuhkeun ku dewek tapi can pae. Ilaing bagian ngabereskeun ananya. Beres Ki Guru. Parentah bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Jaga sinangling anu aya di jero imah manehna memang jadi henteu ngarasa tundu lir upama aya wirasat anu kurang hade pikeun dirina. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapang caana berang. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat-Er. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya wilujeng kantun. Duta Suara